coba pikirannya kemananya pikirannya gawe sebulan 30 poe heuh atuh gaji 100.000 tanpa terima tangan berarti eueuh dahar jeung hayam jeung manila nyageureuh atuh dahar jeung hayam jeung manila mah oh heuh dia bos Pikir asa beuki kapikir dirasa-rasa asa beuki karasa asa pabeurit hirupnya euy Hidup matang di pikiran mah. Ikuti saja seperti air yang mengalir, layaknya rumput yang bergoyang, angin yang berhembus ke barat, ke selatan, ke utara, ke timur. Hempaskan. Roda kehidupan mah selalu berputar ya. Urang teh saban karep di luhur, saban karep di handap. Kos bola mulai eureuna. oge sih tapi orang mah ibaratkeun ban mogok ngan cicing we dihandap asa teu kaluhur-luhur Ya, aing nyaho. Siapa pan bung capek hayang nanti cicing di handap. kadang mah orang sok mikir asa yang babari viral gitu di media sosial teh kos oda di Mang Oleh teu pirang ngomong ikan hiu makan tomat langsung terkenal ari urang syuting coba ti awal bulan 2020 tika ayeuna asa teu boga pensi jajan Orang boga solusi. Mana we eta teh naon si gawe di pabrik spiral. Bis pasti viral. hari pabrik spiral teh naon ari ngomong sing jelas coba Kondom HP. Terus mana yang kumaha tuh? ya nama orang neangan gawe we daripada cicing wae kos batu si Patrick Sia boro-boro nahan gawe manu gawe gede PHK. PKH. PHK isya, PKH isya. naon atuh PKH Ke PH meureun, PKK mending. Ah kemasia lah. heuh lah geus lah tapi ngomongin mikiran nu kitu lah tapi dah daripada orang neangan gawe dan ugara we ge mogok kerja dara remo tapi mun karang ngiluan demo mah hayu yeuh Masih nganggur gitu nya. kesep demo-demo gitu Pan menyalurkan suara rakyat atau orang teh benar, rakyat. menyerukan Pan suara bating orang teh isuk paget teh gawe. benar Ngiluan heula we demo suara nama, rakyat mesin tidak can semua gawe di oge. Twitter Gitu. benar kita harus turun ke jalan Buru tuh orang siap-siap, orang sekalian mawaan ngayeuning ngabacokan cangkang aqua. Da lumayan atuh sok. Ana tina 50 umat jelema, hiji jelema nu nginum aqua da lumayan sakilo-kilo wae mah. tapi benernya jadi penghasilan aya suara rakyat tersampaikan Anjir, ada bener bro. Baiklah. Woi, main kernaon? Buat labuh gitu. paling tuh aing kaget ya aduh aing mah untung teu copot oge ieu jantung Nah kernaon atuh maneh teh ngalamun teh beda jeung batur maneh mah. Nah kunaon maneh segala bingung gitu. teh nyata bingung euy lieur lieur ieu sirah aduh aing Sirah mah ieu. pan meunaan otak urang dina tuur enak mah pindah Oh, poho ketang maneh mah nya. bingung we atuh da euy duit loba pangabutuh eueuh lieur eueuh mah Emang maneh gawe naon? Tara boga bagi hasil tinggal nu baturan teh. biasa we lantrak lintrik urang mah Pirang-pirang maneh kana listrik mah. Ajakan atuh urang gajina sabaraha eta? teu puguh Nya gede atuh 70 mah euy. Ah, si mah tarujak aja. sia lain gaji 70 gaji itu puguh gawe lantrak listrik lain di listrik ai maneh rek naon mau mapluk itu Rek kabus ubed nya eta rek prakerja sugan we lowongan ieu teh. mila tuh urang Ya hayu atuh rek ngilu mah.
tuturkeun ieu da bisa lempang ieu meureun. Ayo buru. Iya, mending memeh demo orang cobaan ngalamar ke bos ubed. Berarti pagawean. Karek miluan demo jadi aya alasan ada orang itu nganggur gitu demo. Bener-bener buru samperkeun. Assalamualaikum. Usah saha nih. Bos. Turun lah. Berat. Ada boni dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kopi 2. Geus suguhan. Benernya. Betul, bukan ah. Assalamualaikum. Bos. Salam. Kemana bos ubednya? Kalau bos ubed, jadi wakilan aku kami di dia. Kami itu tangan kanan, tangan kiri. Sok malah we cara lah. Siap, jelaskan bapak kesini mau ngapain, mau ada perlu apa? Pulang di dia. Denam. Kotor. Tekeng. Karek yang mandi. Tekeng. Bersih teh. Walaupun bersih, didinya kan tegak utama. Jadi kalau dihadap dia khusus direktur. Benarnya. Ada apa gerangan kemarin? Abah mau melamar kerja, Pak. Cik apa, woy? Ya, pegawean mah karena kerja bakti maya. Are kerja bakti. Wah, nu bener itu. Daek atuh. Nu penting mah digaji we sabaraha gajina teh bos. Masalah gaji mah 30 sampai 30 hiji poe sabulan. Lamun jang duitna 100.000 bersih tanpa tarima tangan. Betul. Baik teh. Kumaha sok? Siap bos. Atuh siap bos Ari masalah dahar kumaha bos? Ari masalah dahar mah teu kudu pikiran, mana rek dahar jeung hayam heg, jeung manila heg. Jadi iraha mah gawean atuh itu bos. Nya ari didinya kersana, mangga we awal tahun baru. Hari jam-jam nama di jam 8 di jam 12 mana hari dahar terus we di jam hiji di jam 2 mana hari mandi. Oh, nya mantap. Mantap banget, mantap tah. Coba pikirannya kemananya pikirannya. Gawe sebulan 30 poe. Ya heuh atuh. Gaji 100.000 tanpa terima tangan. Berarti eueuh. Dahar jeung hayam jeung manila. Nya geuleuh atuh dahar jeung hayam jeung manila mah. Oh, heuh. Dia bos. Alhamdulillah menang gawe tuh nya matakan ngilu ka urang jadi menang gawe. Mane ku bego-bego teuing Gusti. Aduh, aing mah dieu. Ieu, geus ah aing mah balik. Aing ka mana? Mundurkan diri. Gawe di. Ari maneh kena naon di dieu? Ya, dama bos tah. Oh, jalan kau di kalau aing. Ari maneh kena naon di dieu? Siap, laksanakan bos. Ieu suka di mana? Lain bos, tadi teh urang ngamar gawe. Geus ditarima ku tangan kiri jeung ku tangan kanan bos. Baru dah tuaan. Pepe! Udah. Hei! Jadi itu urang kira mulai gawe bos. Teu hayang nyaho ti ayeuna keneh maneh balik dipecat. Itu budak. Jalan. Kumaha gawe teh? Dipecat. Dinya keneh. Ayo nama urangnya duaan sarua dipecat. Urang demo we bos beda. Kumaha mun kitu? Marane duaan ngilu sebagai saksi. Wah, saksi kawin. Kawin we cek. Urang demo bos ubedna. Oh, demo. Medi tadi mah gawe deui. Arek mah Ayo atuh. bener lah mangkat urang itu geus nyieun da benarna. Urang cokot heulanya, tungguan sagedeung. Pas opat si Ewang. Sok rek pilih nu mana?
Wah, iya bener-bener yang penuntutan mah ya alus ya kata-katana ya. Kurang teh bisa ngarangkai kata-kata. Sia kinder jauh mah 1000 pira kudu diturunkeun deui. Ini recan pernah ke Alfa hirupna teh. Wah, Siapa Najim? Waduh, itu baru kayak kemana nak? Waduh, sieun kejadian dari mo. Kudu buru-buru lapor ke Pak RT. RT, RT, Pak RT, Pak RT. Naon itu? aya naon sih hari riweuh? Itu baru kayak demo. Gawat darurat buruan cegah. Ayo. Jadi Basuman, deh. Keluarlah kau. Keluar burukeun ya udah dipecatan kau yang ngacat, woi. Oh, deh. Keluar. Aisyah dibalik, Bo. Ya, Balik. oh, dia. Kami mau Krabby Patty. Turunkan harga kita. Kami mau Krabby Patty. Kami mau layar semestinya. Hidup kebarbaran. Hidup Pino. Woi, Hidup Pino Kebastian. Ben, mana mau bantu? ah, Mau bantu? Ben naon? Makan dulu. sedang. Lah ini udah jadi betul euy. Bisa demo rek waduk. Goblok. Ah. Tukar dulu kina, woi. Kami mau Krabby Patty. Pan harapna mana? Pan tadi kusia tadi dulu. Kok motor motor? Ah, sudah udah goblok balik aing motor teh